Aya jalmi tuang sadinten 3 kali. Pagi-pagi, siang, sore. No. Di mana eta jalmi teh teu tuang enjing-enjing karaos. Kelebet ya. Garut aja. Ka Garut ini keneh teh. Mut jam 8. Oh, tadi teu sarapan. Da biasa sarapan pagi. Ya teh. Urang mun teh mah biasa dikir pagi. Terus jam 8. Nah, hanya asa aya nu beda. Ruh urang teh nagih ka urang. Numawi ka jalmi-jalmi anu saleh nu tos biasa dikir ibadah, di mana ngalirenkeun ibadah asa aya nu beda, asa rungsing we. Poe ane teh asa rungsing. Oh, tadi isuk-isuk teu wiridan, teu maca Quran, atarpe wengi teu tahajud, karaos ka jalmi saleh mah. Ari urang mah geus biasa-biasa we. Lempeng, da urang mah tara dahar teh ya. Nya dana ari tuang mah tuang ieu imah tuangeun ruh. Nu mawi da urang mah tiap gugah bobo teh sok dibiasakeun teh naon inget kana HP anu pareum. Lain kana HP anu pareum. Urang sare teh mana HP kan kitu urang mah. Sanes HP anu pareum kana inget teh kana HP anu pareum urang mah. Coba dibiasakeun boga bobo teh sing inget kana HP anu pareum. Mawi cas heula. Jadi